Naik kemana? Purwakarta. Milu kurang. Ulah teuing maneh ulah teuing milu. Tuh orang mau pisan pengen aing kesel dia mah. Dik ulah teuing milu maneh mah pan leutik keneh. Geus cicing we di dieu ulah teuing milu aing ka Basnapa ka ditu ke Purwakarta. Aing dayang apa we pokoknya aku diajak we. Ajak turun. Jangan kamu mah jangan ikut di sini aja kan sekolah kamu mah jangan ya. Wayah anak kudu ilu urang mah ka Basnapa mah datang bos aing. Aing teh dompet aing teh dibawa. Duh. Aing gawean bukan ngajak ke aing ke Purwakarta ke Basnapa. Aing kepesan banget. No. Hah, gaya bukan ngajak ku jailan ke kepesan banget. Duh, aman euy si burik mah. Bisa aing mangkat wae. Anjir, ban aing kempes ya man. Ban tadi mah henteu aing. Anjir, ting kempes ya mah. Si kehe dikempesan motor aing. Aduh, jailna si burik ka aing pernah tadi diajak meureun. Bener ieu mah si burik ngajailan ka aing kehe kana teh diajak ku aing meureun lah. Sirit teh. Puas ta, bana kempes ku aing jailan dulu teh ngajak ke bos aing ke Basnapa. Kok jangan gayat lah. Maraja. Kemana? Kamang Dayat, kenaon jadinya burik? Ya, kenapa si burik ya? Eta si burik tak kenaon? Mana aja? Eta sok udang. Tuh ting si burik tuh. Bal aing di kempesan kehe teh euy. Di kempesan anjir si burik jel-jel teuing Kamang Dayat. Ini nggak sholat Maraja kalau tidak. Mana mau si burik cerik itu kunaon? Karunya bu kerja aing. Ulang-ulang di karangna gara. Ku aing hayang dianterkeun bener lempang ja. Aing. Oh, di karang mana ulang? Nanti kunaon? No. Oh, telah temangnya, urang ini teu lamangnya. Naik ka mana mana ja? Eta geus karasep kitu euy. Diburi di sepatu segala. Pan urang mereka bos ciat-ciat jantan nih si burik ke Purwakarta. Nah si burik cek cerik. Mama buru mang dia mang. Buru kena ke Purwakarta aing tadi mencari dia sampai diantarkeun sudah ka dieu buru mang. Kalau ada kata ini mang. Oh. No. Kaet burik na siya cari tengah gawean we ka aing ya. Kira-kiraan sia ka kolot gawean kae teh keur indit ke Purwakarta ngadon lewek. Wayah anak pisan mang gimana? Aduh, yang ada nih. Lo tak kemana? Iya ek nanya ke orang porkas ka mana ieu na? Urang butusan kado. Oh butuh kado? Heeh. Uga Apa? kado teh ek yang keuneun. Oh kebeneran ya. Wing boga mang. Di mana? Tuh di ditu. Aya meureun sabaraga gang mah. Mujugna pisan. Urang nempoan kaduna kas. Ih, wing teh aya perlu puguh. Erek ka warung aya nu gering. Heujung we kari ilikan di ditu tuh aya Loba gerak teh kaduna. Aya sekalian iang mah nabahna kurang loba kitu. Setik deui lah paling oge 50 siki deui, aya 50. Aya sigana mah. Heungan ieu teh mang ya. Heeh. Uing teh keur panai ka ditu teh ka warungnya ujung walanjana geuning sok wae lares puguh kado mah. Heeh ge kitu tempo. Itu teh kado teh kudu sabaraha? Eta teh hayang mah 500 eta teh. Tapi lah karep ilikan. Ayeuna kudu dipanjer. Ieu wayahna heula dipanjer heula nya kurang saeutik. Yo, Panjer sabaraha mah? 200 heula 200. Engke sawarehna deui. Nya. Mah tadi mah hayang kabeh keur butuh duit. Kapan engke geus yang dibayar? Oh 300 tah, 300. Oh tapi engke bayarnya engke sakurangna. Nya heueuh atuh. Gak dibayar kurang. Atuh. Jung we nya ka ditu, di ditu ge daya gara taroskeun mah di ditu nya. Tangkana gitu nu Mang Porkas di mana tangka kaduna gitu. Ieu ditampil heula atuh artos nya. Sok Siap. atuh deal heula nya. Ya, siap. Yuk, ieu darah rusuh.
Tah, beneran aya jalma. Kang, hari kadunu Kang Porkas si paling mananya? Nah iya lo mangkor porkas mah. Oh, eta. Nuhun tah ieu. Di gaweuh buahan eta teh. Duka tuh tingali bae atuh ka handap. Oh, aing tingali we heula tuh nya. Nuhun sok we geura tingali. Antar atuh yuk. Oh ayo. Alah, mana ieu kaduna euy? Aya. Aya nama kadu teh, ngana lembut kene. Ah, ari Mang Porkas naonan teuing ngajual kadu sakitu teh ka leci. Aduh, aing ge waduh. No. Iya aing. Tipu aing ku Mang Porkas kieu mah. Ada gua na ge ieu mah sabaraha bulan deui sakitu teh ka leci mah. Ah, Atas diatorosan gitu. atos tadi panjar. Iya atuh dari. Sok saliweura. Saya tuh Mang Porkas. Gajah mah kitu eta mah. Aduh, eta apa? Eta apa? Ah, keun bae lah, engke ge papanggih deui ieu da. Henteu jauh pisan ieu lah, imana di ditunya di hilir. Dihilir nuhun Oke lah, lebih. kita papanggih di eurat sukuna.